Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Para jamaah, pada kesempatan ieu urang masih ngalanjutkeun nyaeta ngaji kitab Manaqib Tuan Syah Abdul Qadir Al-Jailani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Manqobah ka-24 nyarioskeun calagerna jalma-jalma ku ngadahar jujukutan sareng ngaleueut cai madrasahna Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tina panyakit taun. Dicarioskeun ku ulama-ulama di zaman Syekh Abdul Qadir aya panyakit taun nepi ka aya ratusan ribu anu mararaot dina sapoena teh. Terus arunjukan ka Syekh Abdul Qadir dauhanana saha-saha jalma anu ngadahar jujukutan madrasah kaula dijalagerkeun ku Allah tina panyakit taun. Tina margi seueurna jalma-jalma jadi henteu cekap jujukutan pikeun ubar anu ku panyakit taun. Dauhan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani saha anu minum cai madrasah kaula dicagerkeun ku Gusti Allah teras jalma-jalma ngaleueut tina cai madrasahna sareng sadayana daramang sareng leungit nyaeta panyakit taun. Para jamaahnya ieu dina manqobah anu ka-24 nyaritakeun perjalanan Tuan Syah Abdul Qadir Al-Jailani nyalagerkeun jalma-jalma ku ngadahar jujukutan atanapi tanaman herbal anu aya di madrasahna oge sareng nginum cai madrasahna Tuan Syah Abdul Qadir Al-Jailani tina panyakit taun nyaeta penyakit anu teu aya obarna, wabah anu mematikan. Samodel ayeuna mah model penyakit anu aya di negara Cina teh virus corona tah eta penyakit anu mematikan. Jadi di zaman Tuan Syah Abdul Qadir Al-Jailani ge geus aya eta wabah penyakit anu teu aya ubarna dina pada harita. Geus kuari ge nyaeta aya deui nu kaluar ti Cina nyaeta virus corona nyaeta di dunia-dunia yang geus waspada lantaran virus mematikan. Jadi dicaritakeun ku ulama-ulama di zaman Syekh Abdul Qadir eta panyakit taun teh penyakit anu mematikan nepi ka aya ratusan ribu jalma-jalma anu maraot dina sapoe-sapoena teh. Kulantaran hartena teu can aya ubar anu bisa nyagerkeun dina pada harita sehingga arunjukan daratang ka Tuan Syah Abdul Qadir Al-Jailani dauhan Tuan Syah Abdul Qadir Al-Jailani saha jalma anu ngadahar jujukutan atanapi tanaman anu aya di madrasah kaula nyaeta dicagerkeun ku Allah tina penyakit taun.
Jadi tanaman herbal merupakan eta obat di zaman Tuan Abdul Qadir Al-Jalani ge, baik hartina mah tah akar cecenet atau napi bangsa pokoknya tanaman-tanaman herbal loba jasa apa tina margina seueur jalma jadi henteu cukup tah eta jujukutan atau napi tanaman-tanaman anu aya di madrasah bulantaran loba jasa anu ku virus penyakit taun teh. Dawuhan Said Abdul Qadir sasa anu nginum cai madrasah kaula dicagerkeun ku Gusti Allah. Terus jalma-jalma ngarinum nyata cai nu aya di madrasah sadayana daramang sareng leungit nyata panyakit taun. Geus nyata urang lamun datang teh ka para ulama nyuhunkeun doana oge hayang diwaraskeun tina panyakitna sok dipasihan cai atanapi cai putih tuluy nyata dibacaan shalawat baik bismillah ku para kiai teh eta itibar cai teh mujarab lantaran di zaman Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dijadikeun nyata hiji tanaman kadua cai putih. Tah mun sakitu para jamaah nya dina manqobah nu ka-24 mah nyaritakeun panyakit nu mematikan taun teh ngaranna. Mungkin kurang yang lebihna mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.